Para mitra sadaya mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta ieu para mitra sadaya neangan Bapa. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian katilu. Mangja ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangja Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Tah upami hoyong anu langsung tamat langsungnya kana ieu playlist para mitra Mangja Official. Di playlist Mangja Official partos seueur dongeng-dongeng di antawisna bae aya anu judulna nyaeta Tumbak Kulung. Dongeng nu judulna Tumbak Kulung. Mangga atuh Mangja ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ayeuna Mangja bade neraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Neangan Bapa. Masih mungaran kene sampai bagian katilu para mitra. Ieu dongeng karangan Kileksa etang-etang hiburan pangbobrahmana. Ka wargi-wargi Mangjaya di mana welihna Mangja ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi nyangakeun bae Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian katilu. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian katilu. Kumaha salajengna para mitra sabada harita sapina Bahdaim nu kalan sipelen, harita teh para mitra sadaya parantos katewa. Malah mah harita para wargi Bahdaim anu harita pada ningalkeun dina kaayaan ripuh, kumargi memang urang hirup kumuh di lingkungan rumah tangga teh kedah akur jeung batur. Buktosna sapertos Bahdaim menutu akur jeung batur nimulkeun hal anu matak nyulitkeun pikeun dirina di mana anjeunna meryogikeun kabutuh. Memang leres para mitra, dasar nu caket sagala rupi oge urusan kabutuh mah komo muningang dipapai nu caket nu pangrepotna. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian katilu. Para mitra kaum dangu, geus puguh kitu mah Pak RT ngageroan baturna saurang. Dititah menta tulung kanu sejen, sangkan maturan mantuan miara sapi, lebar mun teu dipiara bisi lapur teu kapuluh. Atuh ari geus meunang parentah ti Pak RT mah jalma teh murudu daratang deui. Teu kudu dua kali marentah harideng kana gawe, aya nu nyokot tambang, aya nu nyokot taraje. Aya oge para mitra sadaya nu nyokot baskom gede sadua-dua. Pak RT meuni kerung pok nanya kan mau baskom. Lain, keur naon mah mau baskom gede euy? Ieu Pak RT, sapi mah getihna loba, moal cekap ku baskom hiji. Hah? Jadi keur nganage nanian getih sapinya, Pak RT olohok. Muhun lebar marusna lah. Ieu bang nikmatna teteh lah. Teuleum-euleum nyebut nikmat meureun kabeukina para mitra. Ieu mang dengekeun ieu sapi teh sapi batur. Sapi Bahdaim dipeunci teh kapaksa, peda sapina edan ngadadak. Tak kulantaran kitu ulah mikirkeun nu lain-lain bari oge. Pikirkeun mah kasalamatan umum, kasalamatan urang sakabeh. Atuh kaduana urang kudu sadar, hirup teh kudu aya undakna tinu geus. Artina mah unggal poe teh kudu aya parobahan kamajuan. Ulah kitu keneh. Mun bihari resepna getih sapi atawa domba nu dipencit kiwari mah kudu eungkeut-eungkeut dikurangan malah mah tinggalkeun sakalian. Dagingna ge loba keneh, teu kudu mikirkeun getihna. Sabab urang teh boga aturan, boga tetekon, boga padoman. Mana nu kudu didahar jeung mana nu ulah. Jadi palebah dieu sing aya kasadaran urang eungkeut-eungkeut diajar hirup bener jeung lempeng, luyu jeung tetekon, cek Pak RT leuleui. Tapi daria ngandung atikan. Teh Pak RT, naon maksana ka sauran dieu teh nah make nyarek nanayan getih sapi? Apan batur ke karitu tara dipiceun getihna. Tapi ditane, dikurub, digoreng, geunah cenah Pak RT. Eta jalma meuni kerung-kerung we para mitra. Teu ngarti tayohna mah, Mang. Bumi langit katut eusina ciptaan Allah.
Sagala rupa anu diciptakeun ku Allah disayagikeun pikeun manusia, tapi sing ingat Allah geus mere aturan ka urang sangkan urang aya dina kabagyan dunya rawuh akhirat. Tah kulantaran kitu urang wajib syukuran ka Allah nu geus maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Ari carana syukuran ka Allah nya ku jalan takwa atawa taat ka Allah. Ari taat teh ngajalankeun parentahna ninggalkeun cegahanana, eta ngaranna takwa. Dina urusan ye Allah geus maparin hukum jeung tata cara nu lengkep. Mana nu hade jeung mana nu goreng. Malah dina urusan dahareun oge geus ditangtukeun ieu teh. Mana nu meunang di dahar jeung mana nu henteu. Tah palebah di urang kudu ngarti. Mana nu halal jeung mana nu haram. Mana nu dimeunangkeun jeung mana nu dicaram. Mana tuh nu dicaram teh? Eta lalaki bari mencrong. Salah sahiji contona getih. Eta dicaram teu meunang didahar ku urang sabab geus langsung dicegah ku Allah aya dalilna dina Al-Qur'an. Tak kulantaran kitu, nu geus puguh cegahanna mah singkahan atuh. Ulah rek dirempak malar salamet dunya rawuh akhirat. Kitu lalaki nu mawa baskom ngahulang. Nu sejen taya nu ngomong pok Pak RT ngomong deui sangkan eta jalma leuwih ngarti sarta sadar daek narima daek ngalakonan parentah Allah kalawan ikhlas. Mang, urang ayeuna bakal meunang milik. Ieu sapi ieu nya. Ku Bah Daim geus dipasrahkeun ka kuring sabelah keur Bah Daim nu bogana, sabelah deui pikeun kuring. Tah nu sabelah ieu moal didahar ku kuring sorangan, moal beak, moal dijual, moal dijual. Moal diduitkeun tapi rek dibagikeun ka jalma salembur. Kajeun ukur sakeureut sewang hayang walatra kuring mah. Tah kulantaran kitu tong neangan pidorakaeun beurina ge lah. Geus we nu haram mah piceun geura dahar nu halal tah. Tah mangfaat nu halal tah. Tah ieu geus puguh jadi milik urang. Kitu sing sadar mang sing sadar. Pak RT para mitra bener-bener mere atikan karuarga masyarakat di dinya. Atuh eta jelema teh tuluy nyarita. Nya atuh naon ari kitu mah atungan eta we lebar. Aduh. Marusna saloba-loba make dipiceun. Tong lebar-lebar da memang eta mah kudu dipiceun. Keun getih masina nyerep nyiram bumi ulah sarakah hirup teh. Nu halal ge loba keneh. Tuh loba keneh nu halal ge. Nu haram mah ulah. Pokona mah ulah dirempak. Si lalaki teu ngomong deui nangtung bari ngepeskeun baskom. Nu sejen pating rarenghap aya nu haneueuh, aya nu satuju kan omongan Pak RT. Tapi najan kitu ge taya nu wani maga. Ngagugu kana omongan Pak RT da memang kaharti jeung aya padomanana. Sok geura ringkus, sapi teh cekelan kurobaan bisi ngamuk. Urang peuncit ngarah kapuluk dagingna. Prakarita para mitra digarawe, nu bedas ngajewang suku sapi dicekel bari teu waleh waspada. Tungtungna pada ngarejengan tuluy ditalikung ku tamang, beheung bisi nekelkeun kana taraje dirajeng kulobaan. Kalawan nyebat jenengan Allah kiresel sapi teh dipeunci. Teu loba pancaraken deui para mitra dina seuh-seuhanana. Sapi nu geus palastra dijagal kulitna disisit. Jeroanana dikaluarkeun di karumah di walungan. Geus kitu dagingna dibagi dua, sabelah dipasrahkeun ka Bah Daim, sabelah dibagikeun kanu digarawe. Sesana dibagikeun ka jalma salemur, memang teu kabagi lolobana mah, tapi teu kabagi loba tapi walatra ka tulang-tulangna dibagikeun. Urang lembur bantar loa mah suka bunga, poe eta boga deungeun sangu. Da daging sapi teh para mitra nu tas amuk-amukan, tapi barang keur kitu jebul anu ngagotong jalma. Beuki lila beuki deukeut breh aya nu cilaka dibawa dina cikrak sarerea kaget rob ngaronong. Saha nu cilaka teh euy? Pak RT nanya bari muru barang breh teh si Isa. Nu tadi digalei sapi edan atuh Bah Daim ngahuleng kaget nempo pagawe cilaka kitu. Ai. Kunaon ieu teh Mang Iding? Bah Daim nanya bari mureleng ka si Isa. Nu ngahep-hep teu empes-empes, beungeutna sepa awak kalotor pinuh hutana. Cilaka bah digalei sapi edan. Buru-buru tulung anjeun bising teu kapuluk. Jawab Mang Iding bari ngahegak kesangna ngucul. Ayo bawa ka imah Abah, ganjangan atuh ganjangan.
Bering muru ka imah Bahdaim. Si Isa nu dicikrak dibawa ka imah dununganana, tekung silila geus anyog bus katepas. Nu cilaka digolerkeun dironom ku Pak RT sapara kanca. Harita keneh si Isa pada nulungan kaparengan aya Aki Juhri. Nu bisa tutulung gap dirampa dadana karasa keneh aya keteg jajantungna. Ngan sakujur awak geus tariis tuluy sakujur awakna dipariksa. Tetela menigareuneup jeung baru. Minta cai sagayas, cek Aki Juhri gancang harita pamajikan Bahdaim kapawon, tekung silila geus datang deui. Saong harita mikeun cai ka Aki Juhri. Kareyem di jampean geus kitu diuyup, sabrot diburakeun kana beungeut si Isa. Tapi can aya hasilna si Isa tetep ngalempre. Tapi laun-laun masih Isa teh usik, tuluy panon ngaburileng, repeureum deui. Renghap bangun eungap, cegoh batuk, lei aya getih kentel bijil tina bibir. Sarere reuwas sok sieun ruksak di jero, kawan tutas digalei sapi galak. Waduh, rada berat jeung budak teh, cek si Aki nu sejen pating renghap narik napas jero. Keuny, jang Isa mah cenah ditulungan ku Aki Juhri ari Mang Iding, ka dieu sing deukeut, kuring rek nanya ye. Cek Pak RT bangun panasaranaker. Dume asara reuwas bet aya kajadian kitu. Serog Mang Iding ngadeuketan, gek diuk gigireun Pak RT nu ngariung marelong. Kumaha teh mimitina Mang Iding? Kuring rek ngarit da can boga jukut keur para broma. Tapi barang tepi ka pangangonan ngadengen nu tulung-tulungan. Barang disampeurkeun jang Isa digalei sapi nepi ka jejeritan. Tak kitu Pak RT? Cek Mang Iding bari pepeta. Keke eta kumaha mimitina pangna sapi bisa edan kitu? Nyaduka teuing da teu terang tos ngamuk we, kuring mah terang tos ngamuk kitu. Ari isuk teh kunaon naon pan sapi teh bah? Pak RT nanya ka Bahdaim. Si pelen mah sapi pang bager-bager. Aduh Pak RT, nurut, lindek, hade gawe, nyatuna ditampikan, asana mah taya ulat kana edan teh. Jawab Bahdaim bangun hanyelu. Anak kitu mah perlu ditalung ti katuna kumaha tadina nya. Nya kudu ditalung ti kumaha carana adunya. Sarerea ngahuleng beakeun akal. Bingung ku kajadian eta lantaran sapi bager ngadak-ngadak jadi edan, bari jeung ngaruksak sarta nyilakakeun ka budak angon. Para mitra kaum dangu, sarerea ngahuleng beakeun akal. Bingung ku kajadian eta lantaran sapi bager ngadak-ngadak jadi edan, bari jeung ngaruksak sarta nyilakakeun ka budak angon, tekung silila pok aya nu ngomong. Kawas nama kasurupan sapi teh sabab di pangangonan teh aya makam Mbah Degu, sok kitu eta mah karuhun teh. Ah, teu percaya kuring mah. Piraku aya karuhun nyurup ka sapi? Coba RT teu percaya. Ih, ari Pak RT. Nantos lali kitu apaan tahun ka tukang ge. Aya jangkrik kasurupan luncat ka Aki Jama nu keur heuai. Apa nepi ka babalongkengan Aki Jama teh ti korona kacuga ku cokor jangkrik. Cek eta jalma meni teu euleum-euleum. Ger aya nu saleuserian para mitra. Ih. Eta mah lain kasurupan atuh jangkrik lalawora we. Nu hayu disangka guha peureun nu matak mun hayu teh ulah calawak teuing wag. Kudu didut halangan ku dampaleungeun. Leheung mun ukur jangkrik nu asup kumaha mun aya beurit asupna. Cek Pak RT nyerengeh nu sejen nya kitu keneh. Ih. Babari Pak RT mun aya beurit asup kana beuteung mah atuh asupan we ku anak ucing sina ditewak ditekuk ku ucing. Cek eta lalaki bari nyerenge. Oh kumaha mun ucingna teu bijil? Asupan anjing sina diudag. Moal buru ngabecir geura bijil. Kumun anjingna teu wisen bijil? Wanita si angara we mah paneungeul asupkeun kana beuteung. Wah, silain mah. Ka mana wae ngomong teh geus ah. Batur mah keur susah mikiran sapi edan kalah ka mana wae, cing bantuan mikir. Kumaha geus kieu nya? Memang para mitra dina hal eta ripuh keur sarerea. Teu aya nu nema da puguh sarerea ge ngarasa bingung. Barang keur ngaharulang kitu jebul aya nu datang hiji awewe geus kolot. Horeng Mbok Cina tukang warung teh. Aya naon, Mbok? Pak RT miheulaan nanya dan nempok Mbok Cina kawas anu rusuh. Jeung jiga nu capek naker gek Mbok Cina diuk pok ngajawab. Jang RT, mah teh geus diisuk neangan Pak RT rek laporan. Laporan naon kitu?
tadi teh mah teh ngepung beurit jeung si Asman tapi teu beunang da beuritna kaburu-kabur. Nah tuh ari serog ka warung kaleungitan dahar dagangan ye. Naon nu leungit teh mah? Uras, gorengan, cucur, cau muli sasikat. Waduh. Nah tuh balhangah ting dagang teh sabot ka mana mah teh? Sumohon pila kadar ditinggalkeun moro beurit. Teu lila moal setengah jam. Geus aya sasaha deui da dihareup teh atuh tapi mendingan sakilat pisan dagangan emak teh geus parongpong. Pak RT ngahuleng urusan sapi edan can beres geus jo di laporan. Nasib di Pak RT para mitra. Nasib jadi RT para mitra nguruskeun teh wungkul bari teu aya gajihna. Atuh matak bingung dah hese maluruhna. Pok bada imilu nyarita. Mo, tong pipilueun teh ngadung ke deui urusan nu kitu mah balina oge. Da moal sakumaha pangajina, komo abah mah pangaji sapi hiji, rugi teu bubugu. Geus we mo macicing pila kadar leungit uras. Cih. Ari si abah kawas teu uninga bae kahirupan mah teh ye. Ukur tina dagang leleutikan mun eta teu jalan ti mana dahar. Mangkaning tadi teh can ngararisan, nunda uras teh 50, can aya nu payu. Kalah leungit manten aya welasna, cau muli dagangan batur. Batina can kecekel kalah leungit jeung jenisna. Gede pisan teh keur emak mah alabatan sapi pelen. Mbok Cina teh eleh ngomong. Geus ayeuna mah sing salawar we lanan lah. Kukuring rek direngsekeun rek dipaluru hiji-hiji. Nah saha nu jahatna. Tapi wayahna sing sabar, da ayeuna mah keuriweuh kekelanan sugan ela ratanana ceuk Pak RT ngalemu hate Mbok Cina. Wayahna beunang keunjang RT. Mun beunang ulah diantep takol sakalian huluna, potongkeun kokodna tuman. Mun beunang ku mama moal teu dibebekah dina jubleg. Kajen teuing kojor ge tuman. Ceuk Mbok Cina gegelendeng. Nya-nyakeun lakeun urang tewa heula. Tapi ulah kita sarupateun. Pokona mah aya aturanana sagala-gala ge. Nyape ku atuh masalahkeun ka Jang RT, mah marek ka warung deui, bising aya nu maling kawas tadi. Juut Mbok Cina turun leos balik deui ka imah. Sajongjongan mah para mitra ngaharuleng nu sejen milu mikiran. Nah saha kira-kira nu jahatna. Sabot kitu kurunyung aya nu datang horeng minantu Mang Iding mamawa karanjang kosong. Ngajingjing arit didudukui samak geus rawing gek diuk dina golodog poknanya. Ya naon ieu teh meuni rariung di riungan wae, pokna bari neuteup ka jero. Ih nya eta keur ngariung Jang Isa, cilaka pan digalih sapi, ceuk Pak RT. Oh, sapi pelen kagungan abah teh apa inten? Oh nya eta pan geus direcah sapina mah da ngabahayakeun. Mun abdi ge terangan aneh nah sapi teh bet ujug-ujug edannya. Da tadi mah basa abdi keur ngarit eta sapi teh keur nyatuan. Meuni anteng teu galider. Ngan taprak di sampeurkeun ku si Anggara ujug-ujug ngamuk dah. Tapi kadaragdag glug atuh. Naon Jang? Si Anggara? Pak RT beuki panasaran. Muhun si Anggara da tadi teh babarengan jeung si Amsan. Adeureun hanapeun tangkal buah pating celebok ngadaharan uras. Marae cangkang cau muli di dinya da ari abdi mah. Teu pati merosea da rusuh keur ngarit atuh hayang dua balik meunang dua balikan mah. Berai para mitra aya cahaya nu baris nyaangan poekna hate. Pak RT ngerasa bungah ngadenge katerangan kitu teh sabab geus bisa maluruh saha-sahana nu boga dosa. Pok nyarita darianaker. Nuhun atuh Jang. Ayeuna mah aya laratan cingpang neangeunkeun si Anggara sakalian jeung si Amsan. Pak RT nitah ka salah saurang. Leos harita init para mitra menirusu. Dayang buru-buru tepi, nu sejen nungguan kalawan sabar. Nurek ngarit can init, nurek nyadap can miang, hayang nyaho heula tungtungna, kumaha seuh-seuhanana, saha nu boga dosana. Kacatur kenuneang Anggara harita ngagedig leumpang gancang, akhirna anyog ka imah Bimurni. Datang-datang pupuntenan bari ka ketrok ada panto. Tapi taya nu nemalan sabab Bimurni can balik, Anggara ge nya kitu keneh ulin keneh. Yeh, nakamarana atunya meuni simpe kieu, ceuk eta jalma. Bari tuluy balik deui, barang tepi kapengkolan breh nempo nu leumpang duaan, lalaki bungkul. Barang disidik-sidik si horeng Anggara jeung Amsan, karek balik tas ngurak bari jeung teu bebeunangan. Laka dalah, ta geuning daratan nu diteangan ku aing teh, tuluy dipegat. Naon Kang? Si Amsan miheulaan nanya. Panon melong kanu megatan si Anggara.
Ari Anggara geus teu boga sangka tangtu aya naon-naon. Wayahna capek-capek gejang. Ayeuna pisan kudu datang ka Imah Bah Daim. Ditungguan ku Pak RT sabaraha kanca. Saha nu kudu ka ditu teh? Ceuk si Amsan. Nya maneh we jeung Anggara duanana pokona mah. Naon mah? Lah, nya teuing pokona buru-buru we ka ditu. Si Amsan para mitra ngareret ka Anggara, nu direret ukur ngarahu. Hatena geus curiga tangtu bakal aya urusan nu aya patula patalina jeung sapi teh. Anggara teu hayang nepungan Bah Daim tapi rek mungkir taya alesan. Kumaha we nepungan do ulah? Lamun tong ari teu puguh urusanna mah rek naon bari oge. Ceuk Anggara tandes dabongan teu puguh. Teu puguh naon-naonna. Ulah baha jang sabab nu ngangkir teh. RT pamimpin urang sarerea. Buru-buru tepungan bising benu. Kuing nyaho RT teh pamimpin rukun tetangga tapi rek naon atuh ka ditu. Ari teu puguh perlu nama. Mun ngangkir teh naon perluna? Kumaha urusanana? Ceuk Anggara. Iya pan perlu nama maneh kudu ngahadap teu meunang henteu. Nya ngadap teh rek naon atuh da kudu puguh bari oge. Ya Anggara sanyana mah ieu teh urusan Pak RT tapi kulantaran maneh keukeuh hayang nyaho ku dewek rek diterangkeun. Tadi teh aya laporan nyieun maneh geus maok uras jeung gorengan. Jawa geus ngajailan sapi Bah Daim nepi ka edan. Si Isa jadi korban. Ayeuna ge can eling tuh. Da perlu nama kitu nu batak hayu buru-buru. Saha nu maok uras? Mun rangu kitu nuding ka batur teh. Awas euy. Nuding kanu can pugu teh doraka deuleu bising didengda. Cik bejakeun ka Pak RT euy mah teu rumasa kitu. Ceuk Anggara. Heuh hade kitu mangan ulah nyalakeun ka dewek mun maneh pada moro ku jalma salemur. Sabab sararea geus pada nyaho. Maneh jahat, abung turun garong, uyah mata rata es kaluhur, bapana jahat, anakna jahat. Teng manuk teng anak meraku kuncungan. Cek eta jalma. Leos ini trek laporan ka Pak RT. Kumaha para mitra terapna ka Anggara dikitukeun teh. Pudig-dig Anggara ambek teu ngeunah ngadenge omongan kitu. Lantaran mamawa kana turunan nyabit-nyabit ka kolotna nu teu tuah teu dosa. Talenyang Anggara ngudag jeleng megatan eta lalaki pok ngomong bari nulak cangkeng. Ngomong naon sia teh Kang? Oh, aya rek badang maneh Anggara. Na teu rumasa sia boga kolot si Dadong. Si anak jada sia keur goreng dodong es teh jahat. Pantes turunan bawa sia. Kang ulah janji cowau nyarita teh. Ceuk saha bapa dewek jahat. Jeung lede kumaha ieu nu sanyana ieu teh ongko nyebut anak jada ka dewek, tapi nyabit-nyabit nu di bapa. Lieureun teh Kang. Wah, tong loba carita sia. Dagoan kulisi nu baris nyangkalak sia. Geus puguh sia teh garong. Utusan ngaleos rek nepungan Pak RT. Tapi teu kanyahoan leungeun Anggara nyaber kana palipisan. Hiu cebet, dayagdag bru eta lalaki rubuh. Tetempuan ranyai kararoneng sirah lieur asa muter. Nah, ulah kitu euy bahaya euy, ceuk si Amsan reuwaseun. Ngajedog si Amsan. Aing mah teu ridho ngadenge kolot dijejeleh ku jalma gelo. Aing mah kajen nepi ka kojor. Ngalungsar kaya banusan. Jeung tibatan ngadenge kolot di kitu-kitu. Ngabela nu jadi kolot dewek mah. Anggara. Awas ya dilaporkeun ka polisi sia ku aing. Jor sia. Aing mah teu sieun deuleu. Los-los ka polisi mah. Paling-paling si laing ditewak sabab si laing nu geus mitenah ka bapa dewek. Make wani nyebut garong. Jor sia geura lapor. Cek Anggara para mitra. Manehna taya kasieun kalah lajag-lejeg nulak cangkeng. Beungeut geuneuk bakat ku ambak. Kuniang si utusan nangtung bari ngusapan bujurna. Panon molotot ka Anggara tapi rek ngalawan teu wani. Sabab Anggara geus tangtu nekad moal burung sabalang bentor naon-naon oge. Leos eta jalma init bari ngararasakeun ka nyeri. Nu init dipolototan beuki lila beuki jauh leok mengkol les teu katempo. Anggara kekerot bari molotot ari si Amsan ngadegdeg. Beungeutna pias. Kumaha si Angga euy urang teh katoyan euy. Tangtu indung lain geus lapor ka RT ngagarkeun kapalingan uras jeung gorengan. Ieu teh kasalahan aya indung si laing sia. Jadi indung si laing kudu tanggung jawabna. Bisa euy. Awas ya mun teu ngagugu ka dewek dipodaran sakalian. Yeuh urang nepungan indung maneh. Ku maneh kudu dicarek sangkan indung maneh teu lapor ka RT. Mun maksa lapor dagoan wawalesna.
Dewek moal kapalang sia disangka jahat geus, dipoyok unggal poe geus, dijejeleh haben. Meh unggal jalma ka dewek mangahina. Kapalang aing malah kagok lah. Aing manaha lah. Kagok borontok kapalang belang bari oge. Si Amsan ngahulang. Hatena jadi keung sok sieun nya sobatna nekad. Nu akhirna indungna matak cilaka, akhirna si Amsan nyokot putusan rek nurut kana omongan Anggara. Ieu teh Anggara urang bebeja ka indung dewek. Nah buru-buru ku dewek dituturkeun. Braduana namiang ngajugjug ka imah mbok Cina. Lempang rusuh kawas aya nu ngudag-ngudag atuh tekung silila geus anyog. Serog ka warung langsung arasup gek dariuk mbok Cina olokok. Aya naon si Amsan kawas nu aya kasieun deuleu? Ceuk indungna. Mak kuring rek nanya nahanya mah teh kaleungitan uras jeung gorengan. Jeung cucur nanya geus lapor ka Pak RT kaleungitan ku ieu. Ku Cau Muli ceuk si Amsan ka indungna. Deuleu. Ya, kami teh kaleungitan dagangan, lain uras wungkul cau sasi leungit. Eta cucur leungit, gorengan leungit. Nah aku sianya terus tuh nyung teuing kawas lain kolot we. Wes lain ka kolot sia maling sagala. Mocina kalah gegelendeng panon morotot kasih Amsan. Maulah gagabah mah rinuding teh matak doraka. Jeung na deui lamun malapor ka RT tibatan ditulungan kalah ka cilaka. Ini mah geus we jempekeun malah mah laporan ka RT ge kudu dibatalkeun. Tarik deui bisi cilaka pokona mah. Cek saha teh Amsan? Gagabah teh ngomong teh. Imah kuringna geus meunang laratan yen nu maling dagangan mah teh bangsat gerot nu ngageugeuh Gunung Bangkok. Mun mageru bakal tamah rugi sabab eta garong teh geus ngancam. Mun maloba omong dagangan mah bakal dikukut kabeh malah rek jeung warung-warungna cenah. Naon? Dikukut jeung warungna. Oh, mata kula gagabah nyarita teh bising cilaka. Mocina ngahulang mikiran omongan nu jadi anak, asa percaya asa henteu. Para mitra kaum dang, Mocina ngahulang mikiran omongan nu jadi anak. Asa percaya asa henteu ari rek percaya. Da asa mustahil para mitra bet aya jalma bisa nyuhun warung. Ari teu percaya da anakna nu ngomong kitu. Lila-lila pok Mocina nanya. Amsan? Nah aya jelema bisa mangku warung gitu. Ida lain jelema samanea tuh mama dua manea. Wah, sia mah kawas lain kakolot we ngomong teh. Mama bising teu terangnya. Eta jalma teh gagah sakti mandraguna. Sakti manggulang mangguling bisa mancala putra bisa mancala putri. Badas nandingan gajah, gagah tanding Bima, sakti tanding Gedeng Permoni mah. Nah, selos-selos kana wayang, sia mah dasar tukang laraja wayang. Nah, itu percaya mah kajur ngan lamun aya kajadian nu teu dipiharep, ulah rek nyalakeun uing. Jeung ulah nyaka di bejaan mah geus da. Mocina ngahulang deui ret ka Anggara pok nanya. Ieu teh beja ti mana Anggara? Beja ti akhirat aya harewas di kuburan, mak. Jawabna teu tandas. Hah? Di kuburan? Mocina beuki bingung. Omongan barudak asa pabaliut bet mata kriut kana sirah. Tungtung nak Mocina bingung jung nangtung tuluy nutupkeun tingkeban warung. Sanggeus rengse tuluy bebeja ka anakna rek laporan ka RT ngabatalkeun laporan tadi. Syukur atuh ari kitu mah jung buru-buru lapor mak. Bisi lat manten babakuna mah. Bisi garongna kaburu datang ka dieu. Keun warung mah ditungguan ku uing bisi aya deui bangsat. Cek Amsan atau heunaker lantaran indungna ngagugu kana omongan manehna. Kok nyampe tungguan heula ada moal lila matenya. Mocina teu mikir dua kali leos ini, lempang rusuh ngajugjug ka imah Bahdaim. Datang tu Pak RT ngarariung keneh di ditu atuh puguh si Amsan beuki atoheun. Kop kana cau camuil barang dahar, sakarepna Anggara ge nurut tanda puguh lapar. Para mitra, urang malikan kautusan anu ditampiling ku Anggara. Harita teh barang geus tepi ka imah Bahdaim. Geus jonghok jeung Pak RT sapara kanca. Gek diuk dina palupuh langsung laporan nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Pak RT gogodeg asa taak ngadenge beja kitu. Sabab geus lain sakali dua kali kituna teh. Ayeuna ka mana si Amsan jeung si Anggara teh? Ceuk Pak RT. Katuing da teu katingali ngaleosna. Bodoh pisan maneh mah euy nale ditewak atuh. Pak RT benu. Terang tuh wani kuring mah. Wah, pira ku eleh budak kamari sore.
Naon kakuatan si Anggara jeung si Amsan? Sekali mampuh ge mah burung ngagoler. Mamun geus kieu ya, Pak RT garo-garo teu atil. Hatena jadi panas, sabar sakumaha sabar ge ngadengi kitu mah teu buru ngagidir nafsu. Da kudu keung Pak RT, yuk urang teangan jeung Abah. Memang kudu ditewak si Anggara jeung si Amsan teh. Barudak kalamero. Kurang ajar kudu diwarah dewe dasar anak jadah, anak bangsat. Moal beunang dilalaborakeun pokona mah. Ceuk Bah Daim bangun gemes, hayang nyerek Anggara, mung hanyakal waktosna seep. Kumaha terasna ieu dongeng para mitra? Enjing urang teraskeun we. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileuksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh kasugeri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng ulah kirang-kirangnya ngahapunten para mitra dina kalepatanana. Maklum atuh mangdugikeun ieu dongeng teh seueur lepatna para wargi neda jembar pangapunten ti para wargi. Kitu deui sarok Kileuksa bilih nu kasabit nami kasabat tempat cenah para mitra hapunten sanes dihaja. Da ieu mah mung sakadar dongeng karangan. Di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus. Kitu cenah para mitra. Mangga atuh sanes kirang sono kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae. Permios.